Duh aing kamari aing teh maculan lahan si Ustad cik nini uing cina eta air pek lain aneh ku aing di bersihan eta teh aduh capek ongkoh aing teh tapi aing emang salah gitu bersihan lahan maehnana minta hampura gitu aing kamarena teuing di mana itu Ustadna ge di Lebak sih kana mah aing teh heula aya keur ieu sia eta mah keur naon teh Ustad ke mana deh? Tad! Tad! Kernaon euy? Aduh. Oh kadieu heula atuh sakedeung. Aya naon ieu teh? Saha anu bete gogorowokan euy? Ngaganggu wae keur gadag lah aing. Lain kadieu heula geus sakedeung euy. Kasih si heula. Aya naon? Rek ngawangkong aing ge. Ngaganggu wae sia teh. Aduh. Ngetesieun ku pangolah ya. Lah, jeung naon aya tesen ku pangolah aya sia na tutup kudu di luhur. Nyedek naon maneh ka dieu? Aing teh kamari teh kan nyacar itu nu di luhur. Oh, aing teh rek meta hampura mang euy. Oh kitu? Heeh. Panyate nu nini urang emang heuh da nu nini urang, hampir salah tempat urang teh. Oh, diuk atuh jeung panas dieu. Aing cenah ngaganggu wae atuh urang keur dadak kitu teh. Ego tuh eceng pan aing teh tah di kamari ge rek ngabedahkeun eceng ieu teh. Geus angeus, boro-boro ka angeus dipokeun ripu aing ku sorangan atuh bantuan deui. Usaha diujin. Wah, lain bisa anggapkeun bae maneh mah. Eueuh batur aing teh di kamari teh euy. Teu ente kalaka-laka. Macul di luhur jeung salah saya jadi kumaha ieu teh mimitina teh meta aing kakak dicarekan Asia cenah lain nu eta anu belah kulona aing mah cek urang teh ngabajan teu baleg paneta mah cenah si Ustad gitu heuh bae tuh heuh bebaskeun sini bebas hampura urang-urangnya kamari sami-sami aing oge ngan ieu teh rek mantuan kumaha judulna ka dieu urang heuh lain di urang rek menta hampura ka dieu teh ya orang rek bantuan ongkos sok teu naon. Jadi geus kepikiran gitu ini Aceng, kepikiran. Kumaha? Tuh biasa kos nu kamari diakutan. Terus diajaran kamari ge us. Diakutan kitu kalah ka haripu awak anjeun cangkeng tah. Digalai ditincakan aing peuting oge. Aing rek kumaha teu babacak ieu. Heupan ku aing mah judulna ieu teh rek di pedol dewe gitu. Aing rek bantuan mah syukur aing atuh. Gitu. Oh sok aing bantuan bae lah. Kudoa ku aing bantuan. Ai sia mah teu geujeuh wae mah jeung dibantuan kudoa. Nya atuh da doa ge sarua nya teu mujarab. Doa ti orang acara aniaya mah. Aing butuhna ge dohir, butuhna oge. Lain ukur kudoa sia teh ngacaprak wae hirup teh. Heuh nya sok teu ayeuna kumaha? Kepang bantuan ke medol aing. Sok bantuan medol. Tah tamang geus aya ku sia teu bedol ku aing didorongkeun ka belah kaler ade tuh heueuh sok aing bantuan lah ada ieu bantuan teh bener tah kitu ku sia bedol ku aing dorongkeun berat atuh bola sia teh sok kumaha aing dorongkeun cicing geus mah ku aing dorongkeun sok bedol asa kalak berat kek atuh deui aing dia teh eceng gonok lain doma. Berat kieu euy. Aduh, nu balik bedolna. Teu pan ieu balik tuh si bedol ku aing ka peureus leungeun ieu. Nu balekan rek bantuan. Asa yang kumaha tuh? Aduh, agadak teu balik. Aing nu dikeun bedolana anjing jeung eceng wae mah. Teh mah. Aing salaman sia teh rek kunjung. Kita modal eceng sakilo bae dari bedol ku aing. Padaran sekalian atuh. Asa jiga nu teu. Ieu do atuh. Berat ieu teh cek teh loba ieu teh. Cek sasa eutik beurek katempo ya. Buat tibatan teh uget-uget acan ku aing bedol teh. Carape teu nya cek aing oge sama karidoan. Cek aing naon kita akutan da badagong kolot teh. Ulang bejan ku aing. Bada aing teh tanagana ngan saurang atuh. Sia mah ngadon ngariweuhkeun balik henteu gadak mantok deuk atuh. Wah, geus untung dibantuan tah.
ka aing. Butuh wae. Hampura ayeuna geus ngariweuhkeun. Mantap cenah. Sakira nek ngariweuhkeun eta jeung dilaan deui. Waing teh dibantuan. Ah, juk ini Sedak anjing. Goblok si awas sak wae dibanting sak kakolot beregong. Aduh.